Mana-mana di negara pejabatna lempang nages araredeg gumede asaing siamah teboga bintang dele di aing natu di dia tilu di dia opat jumlah 7 bintang araredeg lempang deh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisi na gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur terus kawadahan Kiai nage sarua bae silih tantangan Kiai nage lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka Kiai ieu kieu milu ka Kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda deuk ka mana ieu urang kok dibawa kikieanan gitu. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus teu asli, munafik kabeh. Di banda umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Iya rakyat lagi umat kaulah teh kabehan lempang ngeus araredeg gumede diladenan diadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balaler kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina tati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukrifuni bisuin fi zawirahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rawat tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gulaiku ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumede wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris urung lan rum salatu syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane umat di ala khiyari iya teh pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta' iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumah Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumede edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaranna asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya je ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema boh parah geus teu meunang katoel teu meunang
kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan poharanya sih weh itu edek-edek da pohara teh jelema masyaallah kan wah di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadama sum'abna uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumede asaing siamah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin deuleu balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur terus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsinya jadi berbeda sih kitabna akur Al-Quran tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate nah itu berbeda nggak kemana iya urang kok dibawa kikieuanan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus teu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan ulah ngembangkeun hak Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kudu masuk ya Allah teh kasaki kituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadis naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh ya Allah ya Rabbi muri kakbulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblok teh ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia paling ditongton sia ye cenah kiai ge can pugu ai ge bae can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana ya Allah ya Rabbi ya karuah ye cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan yeuh deui rakyat lagi umat kaula teh kabehan lempang geus sararede gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balaleunna kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina punyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang punyana dihadaman ku kafir-kafir bere duit dibere fasilitas dan lain sebagainya geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna mal dianggap atung teh
lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai dek dinaonkeun kiai disensus ulah anu nanya kiai kumaha lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kieu teu menang dakwah ngeunaheun aing menang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke cenah umat kumaha ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae riweuh aing mah ngadengena Kipu Doli mah dek disensus mbungeun nya mah waduh cenah dek dibere sertifikat engke kan sertifikat ka kiai beus teu menang sertifikat nya na aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae cenah aing mah teu menang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu menang dakwah moal aing moal dakwah moal dek naon tu dakwah atuh cenah teu menang cebong atuh teu dakwah mah teu menang duit nah iya mendingan dikirim orai pacok iya mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikadieukeun leg-leg tara we gitu dakwah mah makin rit makin mantep dakwah kayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela satu menang ngomong lalauna urang balik deui ka dieu kajeun cenah ditembak syahid aing ye di akhirat nu nembakna di keteangan gua aing jahanam bagian lu kiai di mana no sono Firdaus ye hayu sia jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun nah cenah urang ke bakal datung ieu teu menang dakwah mah teu menang sertifikat mah teu menang dakwah teu menang masalah Jumat cenah engke lamun teu menang sertifikat mah teu menang aya jadi imam teu menang jadi khatib aduh masalah pere atuh Jumat hese-hese amat sih karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat lebong ayo tanggung jawab camat tanggung jawab bupati itu engke nya ge Islam ieu hudang nya ge kalau begitu pas kita tuh harus udah kalau nonton mah aja nih sensus nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jaka bege gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu negara endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah tetapi apakah cukup didinya Islam memual bisa lantaran Islam ketika dipersempit tesieun pae Islam gitu kuari mah sararieun pae lantaran can jelas ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh emang Islam sieun pae henteu sebab naon sorgana bakal ditembongkeun ka hati masing-masing ge atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam balik deui nya kaditu sia hoka ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah kuari nya kaditu sebab can jelas ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha anak Haji Soleh anak Haji Makmun je cak polisi teh bapak aing Haji Makmun bapak aing Haji Soleh ku aing kudu ngabelaan si eta balik kanan balik kanan atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge kaditu nama tuh je atuh urang lamun ningali itu polisi nu sarolat loba keneh abdi nu salat ambalayah keneh ulah sieun-sieun heulana setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah jadi Polres ke masjid ayah bagus di masjidna polisi ge asal ngiuhan bae ka masjid aya salat ya Allah itu kayak hate da dibalikeun ku Allah nya da ge musyawarah yang polisi-polisi aya ya urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah kumaha kitu piceun da priwit angkat senjata
lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus ka ditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Bari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter bari kiai kona sieun cenah kudu bisa perang. Aju kunaon? Gun ngaji teu kudu pereng ngaji ge cenah. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia setawa kiai. Ulah itu biasa baik sih. Masya Allah. Ulah biasa baik. Kumaha gerak Allah.